Can dipati ukur mah aya dewa emangnya ya tukang sambal bakar tapi dipururukan make emas maknya dipururukan make emas barang ditinggali teh bener barak ketinggali make emas si sambal nate ya lo mang bener-bener unik pisan ya mah aya kadaharan make emas si kakieu kieu mah karek nyobaan atuh tapi deh walaupun make emas oge harga kadaharan di dia mah teu mahal barudak mulai dari 20 ribuan aja bener-bener warni diriungkeun ieu mah itik 50 juta kali barudak kieu teh maning ngeuna teh wow si bumbu sambal nate mantap lada walaupun diemasan oge ieu mah bener-bener tengau rasana geuning mending ngeunah kieu atuh komo deui bari digula gede jeung sangu aja si jukut goreng nawa geus ieu mah bener-bener top mantap bisa be geus pukul lamun paparit cek mah si sambal goangna tah wow aing mah geus bener-bener ngeunah ieu mah teu bisa berkata-kata ini mah semua orang bisa makan kayak sultan atuh lamun kadaharan si Mang Ujang make emas siga kieu mah tuh ngejar liang sina tuh waduh kan iya teh mending ngeunah pisan urusan di koromat tingali siabor aja pakai aneka minuman dari mereka lamun